tiluan aya ini dia tuh maupun apina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang maoskeun heula Fatihah nu dikhususkeun kanggo almarhumah Ibu Aisyah binti Kuswa. Ibuna jang ajengan Cece Muslihuddin di Cinagara. Dinten Jumat ngantuskeun urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan pupusna aya dina panangtayungan Allah Ta'ala, cenah iman Islamna dihampura daya dosana sampai sadaya amal ibadahna di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halika pupusna moga-moga tercatat sebagai anak Allah. Kulawarina nu dikantun moga-moga ditingkatkeun derajat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil kantuna man burika lahu ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Gimana deh jadi? Oh dihanap. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka-248. Man sim saha jalma burika nu dibarokahan salahu itu si man. Aeman tegasna jalma aroda nu ngarepkeun salu Gusti Allah ayun zila kana yen nurunkeun Allah al barokata kana barokah fi umrihi dina umurna itu si man. Rozaqahu mangka maparin Allah ngarizkian Allah ka itu si man al iqbala kana madep ala maulahu ka pangeranana itu si man. Adroka maka mangihan si man piyasirin dina anu saeutik mina zamani tina zaman min minanillahi tina pirang-pirang nugraha Allah. Ma tegesna kana perkara mangihanana teh layadhulu nu teu asup itu ma
tahta dawa iril ibadati dina lingkungan ibarat atawa dina sahanapeun ibarat nu disapertikeun kana pirang-pirang lingkungan daerah wa ayat tahtal ibarati tegesna di bawah ibarat asyabihati nu disarupakeun bidawairi kana pirang-pirang daerah bijami'il ihatoti dina pada ngaliputanana bima kana perkara yahwihi anu ngumpulkeun siman kana itu mah wala talhaquhu jeung teu nyusulan kana itu mah teu keuna naon al isyaratu pirang-pirang naon al isyaratu isyarah naon al isyaratu isyarah aela tasilu tegasna tetepi itu isyarah ilaihi kana itu mah wal makna sareng ari maknana eta ida aroda di mana-mana ngarepkeun sallallahu taala Gusti Allah taala ayu barika kana yen ngaberkahkeun Allah fi umrin waliyin dina umur wali min auliyaihi ti wali-walina Allah razaqahu maka ngarizkian Allah kaitu wali minal fatonati tina pinter fatonah cerdas wal yaqdoti jeung nyaring minal fatonati tina pinter wal yaqdoti jeung tegasna nyaring atap tafsir ya fatonah teh yaqdoh maksudna ma kana perkara yahmiluhu anu ngajurung itu maka wali ala bitinami awqatihi kana ngalapuntung dina pirang-pirang waktuna itu wali payubadiru mangka buru-buru itu wali teh ilal a'mali kana pirang-pirang amal as-solihati anu soleh bi jami'i saatihi dina sakabe waktuna itu wali payudriku mangka manggihan itu wali biyasirin dina nu saeutik minaz zamani tina zaman mimma tina perkara yam tannu nu merenugraha bi ka itu wali sa al maula pangeran ma tegesna mere perkara la yadkhulunu ta'assub itu mata tadawairil ibarati dina sahandapeun ibarat nu disapertikeun pirang-pirang daerah aya ma tegesna mere perkara la tuhitu anu teu ngaliputan bihi kana itu ma naon al ibaratu ibarat likasrotihi karena lobana itu ma wasarofihi jeung mulyana itu ma fata juzu maka atas anhu tina itu ma naon al ibaratu ibarat wala talhaquhu jeung teu nyusulan teu keuna kana itu ma tetepi kana itu ma naon al isyaratu isyarah ae la tasilu ilaihi yang kene hikmah nuka 248 sabadana Kiai Musannif ngabahas umur
anu panjang. Anu cek kamari umur panjang teh cek ahli dohir mah umur nulila dina zamana 200 tahun, 1000 tahun umurnya panjang. Tapi cek ahli batin mah lain zamana lila tapi bebenangan atau hasil dina eta umur anu loba sarta halus. Nah eta maksud umur panjang deh. Aya nu lila zamana kemaknana eta ahli dohir umur panjang teh. Aya nu ngamanan panjang lain panjang zamana ngan bebenanganna loba. Nyaba saminggu menang 100 juta. Ieu mah nyaba anak 3 bulan menang 20 juta. Nah gitu. Eta mana berkah dina umur. Pan kamari dina hadis Rasul aya khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Pang alusna jalma nuku Allah dibere umur panjang amalna alus. Berarti mafhumul apahna panggorengna anu mana? Umur panjang bari amalna goreng berarti. Ari umur panjang amal ari umurna pondok amal goreng mereleh biasa. Pangribuna mah umur panjang amal goreng. Mata umur mah kira-kira loba dosa meninggal pondok. Ngan ieu mangadu ate Allahumma tawil umurna ya geus pugu salat getara. Malah ribu waktu ke di akhirat. Naon sebabna? Akhirat yakin jadi tempat pembalasan amal. Ribu mah. Makna alus amal aya cikali dohir, aya cikali batin. Hasuna amaluhu teh amalna amal nu aralus, pagaweanna aralus. Salat, sedekah, sholawat, zikir, eta nulung nu butuh, nalang nu susah, membantu fakir miskin, eta cek ali dohir. Ari cek ali batin naon? Kamari hasuna amaluhu teh ibadatul waslah. Ibadah waslah teh amal soleh bari ikhlas. Sing amal soleh loba ngeri teh ikhlas mah. Teh hasuna amaluhu teh. Alus teh dohirna. Jadi hasuna amaluhu teh alus teh aya dohirul maujudatna alus tapi hakikatna goreng. Aya anu dohirna alus hakikatna gitu. Merekna madu eusina madu. Lu alus eta nu goreng. Nu asuna amaluhu dohirna hungkul merek madu eusina racun. Nah eta salat mah salat tapi tina salat lain tanha anil fahsai wal munkar. Sabab salatna salat dohir hungkul. Teu bareng jeung hatena nu salatna. Tina salat sok suci asa pang alusna batan batur. Nah eta asuna amaluhu cek ahli dohir. Mantak cek ahli batin mah sunah amaluhu teh ibadatul waslah. Ibadah usul dohirna alus hakikatna dohirna alus amal soleh hakikatna alus hatena waktu amal soleh usul gitu. Siapa bae anu amal soleh teh usul. Sedekah ria. Dikir kalau jadi dukun. Sholawat si horeng teh hayang naon? Hayang digampangkan segala urusan dunia. Keur nyumpenan ka hayang nafsu. Beda-beda man. Sedekah hayang beki loba. Salat sok suci. Sholawat hayang gampang urusan. Dikir kalau jadi dukun. Naon deui amal dohir, alus dina dohirna, alus sama. Tapi hakikatna goreng, naon sabna?
Dino alus anu goreng, matak sing ingat ulah nempo dari maujudatna. Tapi kudu bareng jeung ningali hakikatul maujudat. Nah gitu. Aya jalal dina jamal, aya jamal dina jalal. Eta. Aya nu alus dinu goreng, aya nu goreng dinu nah nu goreng dinu alus. Nah salat aya ria. Dina amal soleh aya ria, aya ujub. Aya takabur. Nah eta nu goreng dinu alus. Dohirna alus hakikatna ayam dohirna goreng tapi di jerona alus. Seperti naon? Kisah. Tigu beragana dosa tapi Allah nggak bisa tobat. Bisa tobat dina dosa teh alus. Ari dosa mah goreng. Nu matak aya nu tina dosa usul ka Allah. Sabab tobat dina dosa. Babul wusul dina setiap waktu kudu dikanyahokeun ku urang supaya tiap kejadian nu kena alus kabeh ka urang. Salat sudah menang nikmat pinter syukur, menang baliat kuat sobar. Tigu beratkan maksiat bisa tobat alus kabeh. Ku salat naik derajat, ku maksiatnya naik derajat. Ku beunghar naik derajat, ku pakirnya naik derajat. Mata hirup di dunia nikmat tunggul. Eueuh anu teu jadi nikmat baliat jadi eta nu tidak pernah membeli makanan enak tapi kalau makan selalu enak. Tidak pernah mengharapkan nikmat tapi sesuatu segala yang datang ada di dunia datang ke kita, ku Allah disulap kabeh jadi nikmat. Fakir nikmat, bodoh nikmat. Aya nu bodoh nikmat. Aya nu boga guru mursyid, nu teu jauh ti guruna. Nu manehna jadi murid sudik, boga guru mursyid nikmat. Sadua jeung jalma teu boga duit, boga ATM 2 miliar. Otakna belat nalar teu bisa ngan salamet urusan sabab boga guru nu deukeut tiap teu nyaho nanyakeun. Hitung boga ATM. Tong leutik hate sia bodoh ge cek Allah aing rek nyalametkeun maneh kumaha buktina Allah maparin guru mursyid ari geus guru mursyid datang naon digeunah hate guru mursyid ilmu nafe bono-bono loba boro-boro pinter sanajan teu sabaraha ge ilmuna ari anu saeutik ilmu teh disebut bodoh lain itu. Bodoh ge beda-beda, aya bodoh sampurna bodona, aya nu bodoh teu pinter. Ieu mah teu pinter, lain bodoh teu boga pisan, lain. Hitung-hitung dina ukuran mah fakir. Fakir mah butuh 10 boga 3. Ari miskin mah butuh 10 boga 7. Beda ban. Selesai. Jadi sakabehna nikmat di dunia, nikmat. Sabab bisa sobar nagering ge teu kara 1000. Nikmat henteu. Nikmat nagering. Naon sababna? Yakin mun aing kuat sobar, saukuran sobar jeung gede nagering, aing bakal dibere nu alus ku Allah dina kahirupan dunya akhir, dina mangsa nu bakal datang. Bungan tak? Nu nanggung datang ribu. Da inget tek boga bati, teu kana 1000. Bener. Oh, nu usaha tanyakeun ripun teh? Ribu. Penting juga jam 2, dagang nasi goreng. Da inget kana duit pan. Ripun teh? Teu ribu. Da inget teh kana piuntunganna ka ditu. Eta untung teh hakikatul maujudat. Aing teh ribu ya teh dohirna tuluh. Nganang kekatna duit. Bener. Nu pangarep-arep jeung baliat asal aing sobar diganti ku Allah. Kunaon dibayar ku Allah, kuno alus. Dina waktu nu bakal datang. Ingat kana nu alus rek datang,
saukuran gedena baliat jeung kekuatan sabar urang. Nikmat teh? Nikmat. Tak Imam Syafi'i mah menta ditamahan geuning. Saking ningalina kana hakikatul maujudat. Mun Gusti ridona ka abdi kudu gering abdi, tamahan we panyawat abdi Gusti ngalah Gusti langkung ridho ka abdi. Sanggup urang ngadoa kitu. Aing teu sanggup iman teu nyanying. Lamun kana rumus nu tadi baliat jadi nikmat. Eta nu tadi ningali kana hakikatul mau mola Gusti sing gede, ulah 100.000 leungit teh 1 juta. Mola abdi na buki loba gantina. Tuh, lamun ukuran ikhlas aya nu ditikal 10 aya. Matak aya nu leungit 10 datang 100 aya. Aya nu leungit 10 1000 datang. Aya nu leungit 10 juta datang. Kumaha kumaha kasobaran dina urang yang hareupan ujian, dina yang hareupan baliat. Saukuran gede baliat, saukuran tingkat sobar urang. Datangna kahirupan nu alus ka urang dina masa nu bakal datang. Udah ripuh ngajin teh. Ripuh bakal kurang jeung kolot jauh, mata klewe di pondok. Yang balik, tapi balik ulah cik ajengan. Cicing nepi ka gering. Budak ari masantren sok gering wae nen. Tadi di mah macagor, malah 1000 aja teh. Ribu, tapi ribu-ribu we aing menang ilmu, sageus menang ilmu nape. Ingat. Cek kamari dina doa Rasul. Aya mana tadamun tartibul wujud. Ilmu nape, rezeki berkah, amal sok tartibul wujudna. Lantaran hirup rek berkahkeun, berkahna hirup saukuran ilmu nape anu diurang. Kaberkahan hirup manusia saukuran ilmu nu aya dina hate urang. Ya gitu. Ilmu naon ieu teh? Ilmu nape atau guer nape? Nah gitu. Saukuran gede jeung leutikna ilmu, saku ukuran gede jeung leutikna manfaat ilmu kaberkahan manusia. Numawi dia dijelaskan man burikalahu fi umrihi adroka fi yasirin minaz zamani minanillahi ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wala talhaquhul isar. Sajalma nu diberkahkeun ku Allah dina umurna maka eta jalma manggihan kana perkara anu teka udag ku ibarat teka udag ku isarah dina waktu nu sakedeung. Mata kari umur ulah nempo kana panjang pondok. Tingali ka barokahna. Urang umur 1 tahun. Geus 60 tahun. Manginaon dina 60 tahun sisa. Dipasihan naon ku Allah. Nah, aya di urang. Ilmu nafe eta ilmu nafe. Nah, perkara nu alus eta nu goreng nu kapanggih. Nu aya dina hate hayang maling atau hayang salat. Oh. Ya lihat. Imam Syafi'i mah umur 54 tahun. Nah, nu kapanggihna 7 tahun kata Al-Quran. Orang mah 7 tahun can bisa kulhu aja. Saking kurang barokahna umur. Ah gitu kan ninggalin. Umur 10 tahun katalar muato Imam Maliki. Muato Imam Maliki teh kurang leuwih 20.000 hadis. Umur 13 tahun jadi mujtahid fatwa. Diangkat ku guruna mujtahid fatwa. Nah mujtahid fatwa teh man qadaro ala tarjihi dunal istinbati. Eta tadi mujtahid fatwa. Geus diidinan narjeh pengistinbatan hukum mujtahid mutlak. So. Urang sanggup narjeh kan. Mana dhaif, mana anu kuat, mana anu rada lemah keterangan. Macan lagi can bisa.
boro-boro narjeh masalah. Mana nu leuwih kuat? Nu leuwih kuat wajah wajia atau ini wajah wajia? Teu nyaho mah. Teu manjing jadi mujtahid fatwa. Tuh. Umur sabartahun 13. Urang umur 13 tahun kada bijil SD. Ngaji ikro keneh. Keberkahan umur ampun. Bisa diukur kan kurang. Ya keberkahan. Nu matak jalma diberkahkeun umurna saur Ibnu Athaillah. Sanajan ponok umurna manggi perkara anu hebat dina eta umur nu ponok. Sehingga saking lobana eta perkara, saking mulyana teu bisa dicaritakeun. Aya urang ge ari geus loba-loba ting geus dicaritakeun karena dosa. Sakumaha dosa maneh saya nyebutna loba teuing. Bener loba teuing geus nyebut. Ngitung duitna ti isuk 3 ting. Ti isuk nepi ka maghrib nepi ka bisa 3 nepi ka puting deui, borang deui, 3 puting. Sabaraha jumlah duitna? Saya nyebutna. Eta anu cek di dia la yadkhulu tahta dawairil ibadah. Artina lisan makom nepi ka makom ajizu teu bisa nyebutkeun. Saking hebatna ilmu teu bisa diucapkeun ku lisan. Saking hebatna ilmu, mulyana ilmu ku isyarah ge teu katepi. Naon sababna? Ilmuna ilmu haqaiq, ilmu lataif. Pan ilmu kana ge apa? Ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif, ilmu haqaiq. Orang sabika aki-aki nempo dohirul maujudat teh. Rugi katempo dohirna rugi. Untung nempo dohirna untung. Batur mantap. Budak kene geus bisa nempo hakikatul maujudat. Rugi kalaseri. Hanya kal boga bapak fakir tuh. Cek budak, pugu aing daek pesantren teh pernah fakir bapak. Mun bapak aing konglomerat insyaallah moal daek ngaji aing. Sebab anak konglomerat ngaji. Aya bejana wah. Tinggal pesantren papai sakubupaten Tasikmalaya. Aya teu anak konglomerat ngaji. Oh. Pai geus beunghar teuing. Bisaeun meuli tanah pesantren saurang oge. Mun jagoan mah duka-dukaeun. Tak cek budak alhamdulillah bapak aing teu beunghar teuing. Aing teh jadi ridho cicing di pesantren. Alhamdulillah kan? Eta budak leutik bisa alhamdulillah na fakir, kolot. Teu urang ditanya, kunaon rugi dagang. Ku budak kapangi, ku kolot can kapangi. Kata al-maghfurlah. Kiai Haji Mabrur pas buka kitab Jami'ul Mukri. Tuluy dibuka. Aya teu kajelaskeun, aya teu paham. Cisok pangnuduhkeun ajengan. Nah, hapa nuduhkeun ka abdi. Bapak mah 75 tahun yuswa lagi. Bari sarjana hukum, dosen tafsir di IAIN. Abdi mah budak kamari, bari sekolah SD abdi mah. Ngaji teu lila cing abdi. Beda disebut anak mama di Cibantar. Disangka we pinter beneran padahal mah belgu lebih akadai. Ulaun cenah. Cing coba naruskeun kabeh. Wah, cenah da ari ngaguru mah lain kana umur. Karena nuturkeun ilmu nuti Allah. Di mana we aya? Di kota rek di kampung rek di budak rek di kolot. Kolot ke cenah ukur kolot huluna unggul mah cenah. Moal di guruan ku aing cenah. Matak bener ajengannya hirup teh cenah ulah takabur. Lah kena aing geus jadi ajengan kolot rarasaan teh di aing we ilmu aya kabeh. Geuning ieu cenah aya nu kaharti ku budak teu kaharti ku kolot. Bener meletak ulah takabur ilmu mah aya nu kapangi ku budak teu kapangi ku kolot cenah. Ah eta bener wae ieu kiai satria yen kieu. Jadi anu ngabejakeun sabenerna eta kiai anu panghebatna jalma nu ngaku kasalahan dina dirina. Menyebut bener di musuh, kajenting musuh, bener di diri, salah ulah dibel. Di musuh karena di musuh salah jadi benar.
bener jadi salah, diurang bener salah jadi ulah. Salah bener-bener. Salah jeung bener masih Allah. Oh. Matak bener cek kudu takabur. Matak opomar kiai ini daratan. Padahal sekarang serbu kiai deh. Budak-budak ke orang diburuan. Sebab orang rumah satu nyaho. Wah, iya ajengan teh hebat sih. Eta. Biasana mah lah budak sia mah aing kolot. Budak kamari nyaho naon sia. Biasana mah musuh hebat pada kolot umur unggul. Padahal aya nu tadi panjang umur jeung nan keberkahan umur. Tah kajian dina umur nu pono, batur mah geus dauki adina musyahadah. Urang geus tilu kilo lipat teh umur eta. Teu kapain nu panghanapna ge baru-baru duluhur. Da ieu keberkahan umur. Teka udah ku ibarat bisa diceritakeun teu bisa. Dauki adina musyahadah bisa diceritakeun teu. Ya, musyahadah jeung makrifat ka Allah nu dicaritakeun mah moal sapersen lah tidak jumlah 100%. Loba keneh anu teu diucapkeunna musyahadah teh jadi pada nu dicaritakeun ku guru. Cek urang guru aing hebat. Eta teh 1% paling ge dina jumlah kabeh teh nu kanyahoan ku anjeunna. Ibnu Athaillah ulah dianggapkeun dina hikam dia sakieu. Ilmu hikmahna hebat leuwih di 100 kaliun kieu. Disangkana musyahadah, oh hebatnya musyahadah. Maka pengibaran ke segitu memang seetik. Lolobana mah itu bisa diceritakan. Saking muliana ilmu, saking hebatna ilmu, lisan itu bisa diceritakan. Petunjuk ge isyarat itu bisa nepi. Kudu kunaon ku daukiyah. Ku hate nu tajalli ka Allah bisa saudara. Ari daukiyah idrok wijdan dauk. Naon maknana? Hate nu caang ku nur ilahiyah. Nu hate teu caang ku nur ilahiyah kajian pinter ngajina moal bisa daukiyah dina ilmu hakikat moal. Moal bisa daukiyah. Mata kari ilmu daukiyah mah lain ilmu ibarah, lain ilmu isyarah. Ari jalan mana bodoh asal nyari tanah pinter, ilmu loba. Tuh kong, walau ilmu hebat mah hesa dicaritakeunana. Maka saking pinter jelema teu bisa ngomong anjeun. Ciduku lagi. Teu bisa ngomong baheutna. Manu ulah tuturuti ilmu teu boga ngomong. Eta mah balas belat teu bisa ngomong. Akhirnya lu geus beuki pinter teu ngomong enggak ka? Mata kalau ngadaguan guru teu bisa ngomong. Kayak hiji waktu guru teu bisa ngomong. Urang enak ngaji sing bener waktu bisa ngomong guru urang. Mus lebih luhur tuh bisa ngomong cicing. Kumaha ya teh ungut. Kalau nyarita. Akhirnya mah bisa ngobrol. Nah sabna lain emo ngobrol kana anjeun. Ilmu ibadah mah ilmu di luar. Nu sok ditunan di luar mah cepet hebat. Baju alus sok di jero di luar. Baju alus sok diambil lemari atau di luar di sampaian. Baju rebig di luar mah kan. Nu harewat di istri ka asupkeun ka jero. Nu diceritakeun mah anu katuduh ku ibarat eta mah ku isyarah. Lain ilmu hebat eta mah suka. Jadi nu diceritakeun masalah musyahadah nu dina kitab ieu lain sakieu kahebatanna. 100 kieu dauki musonif. Cek urang wah musonif hebat. Lamun apal kana hebatna ilmu hakikat. Utik itu menjadi. Nah, apa itu naga ipin wal wujud wa kafi abil humul. Kunaon teh dibajakeun limpas eta. Disicikeun gelas leutik teuing gelasna limpas. Itu. Atawa naon hidayati muridin. Karena murid datang minta petunjuk dituduhkeun. Ngan anu dicaritakeun ku guru sabagian leutik. Sababun kabeh moal kacaritakeun. Da lain ilmu ibarah, lain ilmu isyarah, tapi ilmu lataif, ilmu haqaiq. Bisa dicaritakeun tajalli data
teu bisa. Matang aya makom ajzu, lisan teu bisa nyaritakeun ilmu nu aya dina hante. Saking hebatna, saking mulyana ilmu eta. Lain ilmu caritakeun. Nah gitu. Nu matak ngarasana ngaji teh cara kieu di loba. Nah, eta ilmu naon mah? Cacakan sawarena. Ilmu nu aya di nu sejen mah teu aneh eta mah ka. Nu nyarampai di luar teu aneh batur ge. Nah, dina eta dina sesampaian di luarnya. Mobil butut di luar nu alus ke jero. Nu goreng galer di mana ge lah. Teu sieun dongit. Nah, tepat hargaan itu dah. Bener kan? Nu mahal, nu bangsa geus 1,5 miliar kali itu. Ya syukur kenana pun imah tadinya. Nu galoler di luar mah nu teu pati hargaan. Nu dicaritakeun mah ilmu ieu teu sabaraha eta mah Kang. Nu dianggap hebat ku Kang nyaritakeun musyahadah, nyaritakeun muhadarah, nyaritakeun muayana. Wah, hebat aing ka mangi nu kieu. Itu. Nah, mata cek di dia la tasiru ilaihi. Tenepi isyarah ge ka mana? Karena eta anu kapangi. Teu ya dina umur anu diberkahkeun ku Allah, nu kapangi ku eta jalma nu umurna diberkahkeun, ilmu perkarana hese nyaritakeunana balas lobana, hese nyaritakeunna balas mul. Malah ku isyarah ge nu lemes. Isyarah lebih lemes daripada ibadah. Teu bisa ku isyarah. Dekat tepi ku isyarah eta ilmu saking hebatna jeung saking mulyana eta. Kudu kumaha tuh? Ku hate nu caang. Ka nu caang ku nur Allah. Lamun hate geus caang ku nur Allah kakara. Nah, bakal naon nepi kana perkara nu kapanggih ku nu umur berkah. Matak lolobana nu hate poek ngaji ka ahli hakikat puyeng. Tenepi kan. Sep ningali carita unggul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah nampa unggul. Betul lain parku jamu, parku jamu. Teka tempo itu mah pan. Nu watak nu nyaho wali, mangan wali. Moal nepi kana ilmu nu kapanggih ku wali, kecuali derajatna eta jalma geus jadi wali. Karena ilmu nu dijelaskeun ku waliullah eta geus jadi satahap dina makom kawalian. Tak lamun ngaji hikam puyeng keneh can jadi wali. Puyeng aing geus tikati. Udah can jadi wali. Ari wali teh naon mukmin nu caang hatena eta waliullah ngaranna. Matak ngaji hikam ngaji ilmu hakikat lamun hate poek moal paham. Matak balik nyebut puyeng teh kada ngabejakeun saha. Guru abdi teu ngarti-ngarti geus 2 tahun, sareng ngajakeun aing poe ka teh urang ngaji. Cirina teu bere paham ku Allah. Matak moal ngaji deui, puyeng deui. Ngalamun caritaan setan ka harti. Bener kan? Dawuhan Allah lah gagaba. La yamassuhu illal mutatahharun teh kan. Lain kudu boga wudu, ceuk mana hakikat mah. Nyaba, maknana lain eta wungkul, aya makna anu tagumun di buluh jero. Naon? Nu akal nu hatena teu caang ku nur Allah, ngartikeun Quran moal nepi kana maknana. Paham ka? Diartikeunana sakayang nafsuna, matak jadi mu'tazilah kalaka ngartikeun Quran lain bener. Matak aya naon? Anu sasauran ajengan geus nyarita diaji teh lamun ke hikam jamu mukli Quran jeung hadis. Sabab nu wajib benerna mustahil salahna Quran jeung hadis. Cek sim kuring da tiah Quran jeung hadis nu mustahil salahna wajib bener. Adi nu ngahartianana mah. Teu meunang jaminan bener atawa sabada mana? Cing. Sabada Rasulullah sallallahu alaihi wajib bener nama Allah jeung Rasulullah. Salian teh eta mah mahtamal sidq wal kidba bener bisa jadi, salah bisa jadi. Ngan ceuk mama baheula, heueuh jelema teh aya salah jeung bener, ngan tergantung
derajat keimananana jeung caang hatena. Nu imana luhur jeung caang hatena loba bener saeutik salah. Kalau diakurkeun kabeh ge jelema mah kieu salah jeung bener. Teu akur aya anu loba salah saeutik bener. Urang nu mana cisok? Maka yang sarua jeung mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak teh boga jaminan bener jeung salah da lain rasul. Tapi batur mah hatena caang kan. Beda jeung urang. Salah jeung benerna jalma kumaha caang hatena. Mun caangna kacida saeutik salahna loba benerna. Lamun pertengahan. Eta mah melempem jati loba salah saeutik ban. Lah dianggap akur manusia. Di sahabat di anu lain jaminan beda-beda. Sahabat mah didawuhkeun ku Rasul bi ayyihim iktadaitum. Kamari anjeun taat ngaran sahabat kami bener kabeh. Cek Rasul. Tulumun kitu mah sahabat mah menang jamin bener cek Rasul bener. Tapi mujtahid mutlak mah henteu. Man hatena kang pangnyahoana kana dawuhan sahabat teh mujtahid mutlak. Pangnyahoana kana eta obrolan sahabat teh. Da anu kasub mujtahid mutlak teh ti 300 ka Rasulullah ka ditu ka sahabat. Jadi raisna mujtahid mutlak sahabat. Nah gitu. Mujtahid mutlak ka dia, mujtahid mutlak zaman mana? Anu caang hatena, nu terang kana dawuhan Rasul. Lantaran caang hatena, ku Allah diberi kehebatan, paham kana mana Quran jeung hadis. Nu matakna istinbat hukum tina Quran jeung hadis. Tak gitu. Nu ngaranna mujtahid mutlak. Di mana geus jadi mujtahid mutlak kan? Tah kakara boga wewenang manehna pikeun netepkeun hukum tina Quran sareng hadis. Anu can anu teu boga anu teu paham kana mana Quran jeung hadis mah eta teh disabawaheun mujtahid mutlak kabeh dieu Kang. Ngan lain paya paham hukum jeung Quran jeung hadis lain. Sanajan paham kana makna Quran jeung mana hadis, menguasai seluruh ilmu, adi di bedieun 300 mah lain mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak mah aya dua syaratna. Hiji paham sakabeh ilmu, kadua dina 300 tahun sabada Rasul. Paham sakabeh ilmu, tapi teu dina 300 tahun lain mujtahid mutlak. Paling asup ka mujtahid madzhab, mujtahid fatwa. Nggih. Tirup dina 300 tahun sabada Rasul. Kan? Teu paham kana sakabeh ilmu, lain mujtahid mutlak. Jadi dua, tulis di dia mujtahid mutlak mah hirupna dina 300 tahun sabada Rasul jeung menguasai sakabeh ilmu. Eta mujtahid mutlak. Kudu paham kan? Jadi dua syarat mujtahid mutlak. Hirupna 300 tahun sabada Rasul dina kurun katilu bari jeung menguasai sakabeh ilmu. Jadi dina sakabeh ilmu hebat. Kadieuna mah untuk sakabeh ilmu hebat, sabedian mujtahid mutlak mah. Dina sawarehna letak Imam Bukhari hebat dina ilmu hadis. Imam Ibnu Malik hebat dina ilmu nahwu, Imam Nawawi hebat dina ilmu fikih. Di musajan mah hebat, eta hebat. Tapi mujtahid mutlak mah kabeh ilmu aya di sorangan, jeung hebat sakabehna. Teu mujtahid mutlak. So. Hebat sakabehna dina ilmu lamun aya, tapi lain dina 300 sabada Rasul, lain mujtahid mutlak, sabab umurna geus beda. Subki Kabir ge saking pinterna. Ceuk anakna Tajuddin Asubki. Mun bapa aing hirupna na 300 tahun sabada Rasul jadi mujtahid mutlak bapa aing. Subki Kabir tukang tani boga budak dua. Malah santren kabeh
Cara ku budakna. Bapak anak umum dipuji ku anaknya, papa. Pan biasanya mah budak lang kamuji kolot. Bapak aing jelas ya. Dia mah dipuji Kak, saking hebatnya. Padahal langka budak muji kolot. Ijib Tajuddin Asubki, kedua Bahaudin Asubki. Bahaudin Asubki jadi ahli balago. Tajuddin Asubki jadi ahli usul fikih. Nu nganggit kitab Jamhul Jawame. Anak Subki Kabir. Jamhul Jawame teh eta teh Tajuddin Asubki ahli usul fikih. Mata ngumpulkeun kitab 100 diringkeskeun jadi Jamhul Jawame. Anak Subki Kabir, Subki Kabir mah hebat dipuji wah. Subki Kabir teh murid saya Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah teh santrina Qodi Husain pangjagona. Anu masantren di Qodi Husain Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imam Bagawi, Imam Mutawali, Imam Ibnu Rif'ah. Pangjagona Ibnu Rif'ah, Imam Ghazali. Imam Ghazali ge hebat. Ngalip Ihya. Ibnu Rif'ah ge hebat. Komo guruna Qodi Husain. Cek Qodi Husain lamun leungit kitab sami kabeh aing sanggup ngadatangkeun qawaid imam. Saha anu bisa kitu ayeuna? Karena kata lar hadis tilu mustahil. Kaberangan kan. Bapak mustahil kaberangan kan deh. Ulah ngilu-ngilu tren. Di kota keur tren-trena ayeuna ngamanaan Quran jeung hadis. Malah mau artis jadi mubalik. Nyaritakeun Quran jeung hadis terus. Jagoan bener. Iraha jadi mujtahid fatwa eta. Urang mun ngaji Quran jeung ngaji tafsir ngaji hadis lain rek nama netepkeun Quran jeung hadis hukumna, lain rek ngahukuman ku Quran jeung hadis. Tabassur. Tabassur teh nalungtik dalil kaul ulama. Imam Syafi'i netepkeun kieu haram, talungtik hadisna atau Al-Qur'an teh sugan ieu dalilna. Sugan gitu ge. Bener langsung kira Quran yang hadis, kabeh jagoan bener. Mata cek Sayyid Alawi bin Ahmad Saqafi dina kitab Fawaidul Makiyah la yajuju li ghairi mujtahidil mutlaq al istinbatu bil ayati wa sunnah. Teu meunang pikeun lianti mujtahid mutlak ngahukuman netepkeun hukum ku Quran jeung hadis. Kemana? Masa mau mampu? Numatak dina kitab Syawahidul Haq. Saur Syekh Yusuf An-Nabhani inna da'wal ijtihadi fi hadha zaman minhum. Sanyanyana di zaman ayeuna ngaku ijtihad tina sawarehna pengakuan bohong. Minhum teh min ashabi da'awil kadzibah. Tireng-ringan jalma sok gedebul. Pal gedebul bohong. Nyaritakeun hukum gagaba. Jalma teu apal naon nyaritakeun hukum. Ya kan sumber hukum Quran jeung hadis. Tina Quran jeung hadis timbul produk hukum. Timbul produk hukum. Nun produk hukum mana? Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Nun produk hukum. Wewenang urang kudu ngaistinbat. Boro-boro urang mujtahid madhab we tengah hukuman ku Quran jeung hadis. Sokan. Mujtahid madhab dengan hukuman ukuran yang hadis. Sama mujtahid madhab deh. Imam Ghazali. Malah diikhtilafkan Imam Ghazali. Imam Ghazali diikhtilafkan mujtahid madhab. Cek sauraya mah ashabul wujuh. Kurang malin diikhtilafkan mardud. Jadi mujtahid madhab. Imam Ghazali sahabatna nu nalipiyah diikhtilafkan. Imam Muzani itu mujtahid madhab. Kuma mujtahid madhab kemampuanna man qadaro alal istinbati min qawaidi imamihi
nu mampu netepkeun hukum lain tina Quran jeung hadis tina qawaid imam. Inti Quran jeung hadis Imam Ghazali jeung Imam Muzani. So gede Imam Ghazali itu tina Quran urang netepkeun hukum tina Quran jeung hadis jagoan batan Imam Ghazali berarti. Imam Ghazali boga gelar Hujjatul Islam, ribuan hadis nu katalar ngan sebelah gelintir hadis nu teu katalar. Kurangan segelintir hadis, ribuan itu katalar. Orang jadi mujtahid mazhab gitu mampu kalau mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak mana tetapkan hukum Quran dan hadis. Mujtahid mazhab mah dengan istinbat hukum ku qawaid imam. Mujtahid fatwa mah teu bisa menetapkan hukum ngan narjih penetapan hukum. Ieu lebih kuat, ieu lemah gitu. Saha Ibnu Rifah jeung Imam Nawawi. Terang Imam Nawawi jagoanana. Imam Nawawi teu bisa netepkeun hukum ku qawaid imam. Kurang. Jagoan bener. Imam Nawawi segede Imam Ghazali teu netepkeun ku Quran jeung, tapi ku qawaid imam. Imam Nawawi teu bisa netepkeun hukum ngan narjih hungkul. Teu bisa ka istinbat hukum. Kurangnya nyahoan tetepkeun hukum. Tina qawaid imam ge mau jagoan. Imam Nawawi, cisok Imam Nawawi, kumaha kahebatan Imam Nawawi. Kita diterangkeun teh ngara ulah deket-deket ngaku mujtahid urangna. Loba kanu kaberangan ngaku mujtahid aya mah keur tren di kota-kota awas. Nyaritakeun langsung Quran, ieu hadisna, ieu Qur'anna, kota haram hukumna. Waduh jagoan bener. Ulah cek Quran cek Imam Syafi'i, gitu bener. Enten dapatkan hukum cek saya, ya haram cek Imam Syafi'i. Lain cek Quran itu jagoan bener. Eta mah hak Imam Syafi'i cek Quran mah. Imam Ghazali ge cek qawaid imam, cek qawaid mujtahid mutlak. Teu bisa langsung ngana Quran. Imam Nawawi tetepkeun hukum, narjih hukum. Mana nu kuat, mana nu teu kuat. Ibnu Hajar jagoan, gede tukang nyatet. Teu bisa narjih ke Imam Ibnu Hajar. Tukang nyatet. Saking hebatna ilmu agama, pencatat tungkul kudu sagede Ibnu Hajar. Matak sana pun Ibnu Hajar moal bisa nyatet di agama. Petak ajengan lamun ngahuruf santri kudu ditulis di nomor, da bisa nyalahan nulisna. Bener kan? Ayeuna ge dia yang ngaos dia. Mau didiktekeun nulis, insyaallah paburantakeun. Lamun dikontrol ku ajengan tulisanana mana sokera, beda-beda. Mana menang nulis tadi itu. Insyaallah paburantakan sabab teu sagede Ibnu Hajar. Bener kan? Paburantakan, bener. Tadi nyaritakeun ayat Quran, insyaallah paburantakan. Nulis tadi man qadara alal istinbati itu min qawaidi imamihi gerasok adu teu apal nulis paburantakan. Namun dikontrol, matak cara dikontrol karunya bisa ngaji deui. Ngaji deui lu wasok diperiksa ku ajengan hiji-hiji itu bisa lalu paburantak. Segede Ibnu Hajar, Imam Romli pencatat. Oh, kula gegabah nah. Kejagoan. Eta Imam Nawawi sakitu hebatna terjadi mujtahid fatwa. Dengan ukur sekadar mujtahid fatwa, terjadi mujtahid mazhab. Lain tukang ngetepkeun hukum manarjih hukum. Anggar bae ngetepkeun hukum mah ningali kana kawal saha? Bang Ghazali, Imam Muzani atawa ningali kana penetapan hukum mujtahid mutlak. Lamun netepkeun hukum mujtahid mutlak make dalilna Quran jeung hadis, di dina sumberna teh. Lamun hek netepkeun hukum mujtahid mazhab mah tina qawaid imam lain tina Quran jeung hadis. Ngan ningali Quran jeung hadis teh tabasyur. Tabasyur. Nalungtik dalil tabasyur. Rotreret tempat sugan ieu dalilna sugan dia. Imam Nawawi sakitu hebatna.
Itu jadi mujtahid mazhab-mazhab acam. Orang aku ijtihad. Tetap pantas. Inna dakwal ijtihadi fi hadha zaman min asabi da'awil kadhibah. Mengaku ijtihad di zaman ayeuna eta teh pengakuan bohong. Aya syaratna ijtihad da gagabah asal daek. Geus sumber hukum Quran jeung hadis datang produk hukum. Engke datang disebutna hukum fikih. Menang mujtahid mutlak. Di mana aya bahasa fikih, engke aya qawaid fikih, usul fikih, bahasa fikih. Teu nyaho qawaid, teu nyaho usul fikih, teu nyaho bahasa fikih, nyaritakeun hukum. Kaberangan terlalu pagi. Rusuh teuing terlalu pagi. Bahasa fikih sedengkeun make dua ilmu. Hiji ilmu lughah, kadua ilmu balaghah. Nu teu nyaho ilmu lughah jeung ilmu balaghah teu paham kana bahasa fikih, ulah nyaritakeun hukum. Kana ngartina gen itu mata loba nu nyarahan makna Quran jeung hadis gitu. Sakayang di kemana-mana dibawa. Kapal ilmu hakikat ngaji hikam jeung ilmu mufni mesin bisa maca logat ke insyaallah jadi mu'tazilah. Mau jadi waliullah. Kalau asup neraka tanya-tanya. Nah, saya salah ngertian Quran lagi. Kudu paham hakikat, rek ngaji kitab hakikat dia pada bisa ngalogatan di mana laekna. Di dalilan mah kudong ilmu. Laisal ilmu bikasrati riwayah. Hadeka. Kalau bisa ngadongengkeun nu musyahadah teu nyaho. Bentak lo baru kecing ciri, hikam geus genep kali tamat. Ditanyakan musyahadah itu apa? Cara aja tamat alfiah tanya sifat musabahat. Tamat alfiah 5 kali yang cisok terangkan musabahat tanya ho. Sugan sareng ngaji namun. Jadi itu paham. Ulah gagabah ilmu, ulama teh hebat kan? Sampai pencatat Ibnu Hajar. Tanya qawaid imam, tanya usul fikih, tanya bahasa fikih. Nu kadua ilmu balaghah. Ilmu ma'ani, ilmu bade, ilmu bayan. Lamun teu nyaho ma'ani bade bayan mah bisa netepkeun naon, mah bisa nyaritakeun hukum. Sebab mau apal kana bahasa fikihna. Tak loba nu nyalahan maca kitab nyalahan netepkeunana, lain kitu. Jadi salah ngartikeunna. Kunaon sia ulak ini kalau rendoma atuh dina hikam Allahu duhuru fi kulli syai'in. Disangkana Allah nyencel dina doma. Balas teu paham kana ta eta kan bahayana kade. Imam Nawawi ukur mujtahid fatwa. Urang mah kamana kasih berkir-kir. Urang mah paling jadi santrina. Jadi santrina teh nu keur ngeureuyeuhna ngaji bari ikhlas niat. Nah, ngaguru ka Imam Nawawi. Urang lain urang. Guru urang ka Imam Nawawi nama. Guruna ka guruna deui, ka dituna ka Imam Nawawi gitu. Nu mata wal amil mazhabala. Anu bodoh mah teu boga madhab sebenarnya. Nutur ke rahasia salat, Imam Syafi'i cisok dalilna ini wajah wajah apa cik Imam Syafi'i? Teu nyaho bohong nutur Imam Syafi'i. Guru ente nuturkeun Imam Syafi'i mah, ente nuturkeun guru. Bener kan? Ulah jagoan aing nuturkeun Imam Syafi'i ngan ceuk guru ieu teh ibadah Imam Syafi'i ceuk guru itu apa? Ujahna mah ulah jagoan. Nuturkeun Imam Syafi'i dalil lagi teh apa? Subhanallah bial azim wa bihamdihi cisok cik Imam Syafi'i. Anu mana anu utama cik Imam Syafi'i? Ta apa pan ngan aya cek guru nuturkeun Syafi'i. Subhanallah bial azim. Ta apa anu wa bihamdihi anu teu? Sebab tina Al-Qur'an Rasul dipahamkan kana Al-Qur'an nu paling paham. Tah tina dawuhan Rasul teh engke aya nu disebutkeun naon? Nu disebutkeun teh manhaj. Ari manhaj naon? Manhaj teh jalan nu jelas ti Rasul, beda-beda dalil. Matak si Imam Syafi'i mazhab kuring mazhab kuring teh hadis sahih. Ngan teu sakur hadis sahih jadi mazhab kuring. Sabab naon? Ta'arudna dalil. Contoh beda-beda ti Rasulullah sallallahu alaihi anu make hujah hadis sahih kabeh.
Jadi contoh ti Rasul teh beda-beda kan. Maca Quran ge beda-beda jadi 7 bener. Ayeuna maca walal akhiratu. Ayeuna maca walal akhiratu. Sakat. Ayeuna maca walal akhiratu. Kan beda-beda. Kunaon beda-beda. Contoh ti Rasul beda-beda. 7 rupa maca Quran. Di mana geus dipilih kurang uing ngerek maca make jalur maya jalur hafaz walal akhiratu macana walal akhiratu diniatkan niat maca hafaz ulah niat maca riwayat kolun tapi macana maca qiraat hamzah salah. Di mana geus dipilih hiji tina jalur nu beda-beda contoh di Rasul nah disebutna mazhab. Matak aya manhaj aya mazhab. Jadi manhaj mah sumber hukum ti Rasul. Beda-beda contohna. Aya anu 22 hiji. Aya anu 4 tilu beda-beda. Contohna dina maca Quran beda kabeh aya dalilna anu sahih. Contoh ti Rasulullah. Di mana geus dipilih kurang jadi mazhab ngaranna. Nah kitu kan. Ulah ngagambah. Nah, Nabi di mana orang ngaji tafsir jeung ngaji hadis selain rek netepkeun Quran ku istinbat hukum ku Quran hadis lain. Cek tadi tabassur rasa. Saur Syekh Jadil Muslim bima tafaqu alaihi al-Bukhari ina kitabna wa akhdu qaulin bidalilin yunsaru qailuhu urban huwa tabassur. Jadi tabassur hendak tetepkeun hukum nu matak di mana kejadian ta'arud Quran jeung hadis nu dicokot di mana hadis jeung qaulul ummah mujtahid ta'arud qaulul ummah nu dicokot ida ta'arudul Quran wal hadis fal hadis muqaddamun ida ta'arud hadis wa qaulul ummah fa qaulul ummah muqaddamun kan saliwat mah juga salah wanya hadis bisa ngalekeun Quran lain ta'adub kurang kan pangpahamna si Quran Rasul. Jadi lamun ta'arud cek kurang teh urang nu belegug. Menyar Rasul nyarita kitu lamun awal kandungan maknana. Urang nu bodoh. Lamun urang langsung pada ta'arud Quran dengan hadis langsung make Quran, sarojana na bodoh ka Rasulullah. Urang pinter daripada Rasul. Bener kan? Sanggup teh? Hadis jeung qaulul ummah, cek Imam Syafi'i kieu, cek dina hadis aya nu kieu. Tentu aya hadis can kabaca kuing teh kabeh, teh katalar kabeh hadis naman. Pangnyahoana kana arti hadis teh Imam Syafi'i, matak aing nyokot Syafi'i lah geus moal mikiran hadis, teu mampu pinter Syafi'i jeung aing. Atos kan, idza ta'arradul hadis wa qaulul ummah fa qaulul ummah muqaddamun. Qaulul ummah teh mana? Caritaan mujtahid mutlak. Kudu mikiran pengistinbatan hukum mujtahid mutlak. Ada nu geus yakin kana hebatna mujtahid mutlak. Man jama'al uluma wal fununa wal mazaya wa kana fi kulli sawas. Jalma anu hebat dina sakabeh ilmu nu hirup dina 300 tahun sabada Rasul eta mujtahid mutlak. Manyanyarita kitu mun eueuh makandungan makna Quran jeung hadisna. Artosan urang dupelak. Seperti ngaji hakikat di mana teh arti lain guru nu salah aing nu bodoh. Itu kunaon dia teh pae sapi kalau alhamdulillah da aing masuk innalillahi bari ceurik. Dia teh aing nu bodoh geus guru pinter teuing nepi ka teu kanyahoan ku aing ilmuna. Nah gitu kan. Mata kahade. Jalma bodoh teu meunang ijtihad. Ulah netepkeun hukum nu bodoh mah tingali yang menang ulama. Baca ulah kitab menang ulama. Nu matak dina hadis Rasul anu diriwayatkeun ku Imam Ad-Dailimi nu ti ditunati Ibnu Abbas apatudin salah satun. Bahayana agama teh ku tilu perkara. Faqihun fajirun, jalma pinter ngaji tapi lacut amal kana ilmu. Imamun jairun, pamimpin anu dolim. Itu adil. Rusak agama. Nu katilu mujtahidun jahilun, jalma bodoh ijtihad. Ijtihad bari teu manying syarat ijtihad. Eta rusak agama.
Netepkeun hukum na Qur'an kieu, padahal teu anjing jadi mujtahid. Salah netepkeun hukumna. Jadi orang yang hendak bicara hukum kada singa hiji apal qawaid imam, kadua asal apal usul fikih, katilu apal bahasa fikih. Can bisa nu tilu ya ulah jajagoanan nyaritakeun hukum komo istinbat hukum. Tanyakeun we ka nu apaleun tilu. Apal-apal bahasa fikih. Titahna sirip mu'tal ge pabeulin tah yang percaya aing nyaritakeun hukum. Boro-boro nyaritakeun eusina ucapan, lapan ucapan lagi mah bisa paham. Coba ari nyarita teh aya anu caritaan make ilmu bayan, aya nu make bade, itu beda-beda kan? Aya nu maani bentuk ucapan Quran teh maani bade bayan. Teu nyaho aya nu maani, teu nyaho ilmu bayan, teu nyaho ilmu bade, rek ngartian Quran, insyaallah ngaco ngartianna. Nah, itu logo kok kira-kira ya terjemah langsung itu dia dibahum. Adanya. Segedena Imam Nawawi ge kan. Imam Nawawi sakumaha hebatna? Imam Nawawi. Boga santri 5.000 mah baroh Imam Nawawi. Menya bodo-bodo teh. Wadah mangsi na unggul 5.000. Ari wadah mangsi baheula ku mangsi ban. Hiji ku duaan, hiji ku tiluan. Mudah mentilu 15.000 dari santrina. Wah, di santri mah ada aya nu bodoh loba santrina beda-beda cenah pan. Geus ulah dipake ukuran eta mah. Teu kungsi kawin balas ngaji cisok. Urang bisa gitu. Poho kawin balas ngaji. Katungkul ku ilmu sehingga nepi ka poho boga rumah tangga. Urang balas pikiran kawin poho ngaji. Nah, aku mujtahid aing teh yang percaya. Kata kehebatan Imam Nawawi. Nah, lit kitab sampai saputing 20 halaman. Disokan. Mun teu aya karomah bisa teh gitu. Lain mujtahid mutlak itu teh. Mujtahid fatwa. Anu teu bisa netepkeun hukum, ngan ukur narjih hukum. Urang mah jigana narjih hukum ge mah berarti apa ya? Mana kau lebih kuat mau apa gitu. Lamun ngaji sapoe 12 kitab ngajina. Urang saminggu sekali hiji asa hebat. Aing hebat sok ngaji kali tihad moal kemis hiji ngajina. 12 kitab sapoe betul ngajina. Mau batuing ge, wah cenah bawa batuing kitabna. Mu dalil mu ngaji itu. Gitu. Lamun nak lihat kitab cara make lampu. Urang bercaangan, Pak. Kita cukup tina sela-sela ramo aya nu caang. Lamun nulis. Karomah teh, karomah. Lain mujtahid mutlak, segitu hebat. Pangkat wali kutubna sakaratul maut, sapoe ge henteu. Jadi batur mah maut teh kudu dina puncakna iman. Keur kutub, keur pangkat wali kutub maut. Oh, hebat. Ulah keur ngedrop iman, maut. Ulah kakak kemugaan. Kudu keur naik iman, kudu luhur maut. Seueur keneh, wah seueur keneh. Seueur keneh. Anggitan kitabna nu pangmasyhurna Minhajut Thalibin. Menangga ikhtisar tina kitab Muharrar Imam Ghazali. Imam Ghazali eta menangga ikhtisar tina kitab Wajiz. Imam Ghazali keneh. Ikhtisar iku nyalira. Menangga ikhtisar tina kitab Wasit. Wasit tina kitab Basit. Kitab Basit teh menangga ikhtisar tina kitab Syafi'i, Al-Imla, Al-Buwaiti, Al-Mukhtasar Muzani. 4 kitab diringkas jadi hiji Basit. Tidak Basit diikhtisar Wasit. Tidak Wasit diikhtisar Wajiz. Tidak Wajiz diikhtisar Muharrar. Muharrar diikhtisar ku Imam Nawawi jadi Minhajut Thalibin. So, itu jadi mujtahid Guys, ulah cari tekenting terus era. Yang diterangkan zata bisi santri ngaku mujtahid. Imam Syafi'i mah rek ngaji ka Imam Maliki geus 1 juta hadis katalar. Rek ngaji kali tihad ikrot 3.
3 tahun balik jadi mujtahid. Power jadi setan datang. Lah wanian aja. Ya perlu ya diceritakan ya ke santri. Loba balik di pesantren jadi mujtahid, Quran hadis terus dibaca. Ampun, baca kalbu ulama. Asal letik, bukan pula pilu-piluan tren. Kemarin kuring di Bandung 5 mana diceritakan. Kiai tong pipiluan ke bawah usum. Kerusum Quran jeung hadis, pipiluan dari Quran jeung hadis. Sakumaha kiai hebat urang mah bisa netepkeun hukum Quran jeung hadis. Caritakeun urang mah kaul imam mujtahid fatwa, mujtahid madzhab atau mujtahid mutlak. Ulah nyaritakeun. Paling gak mereka ceritakan Quran teh ingat dina hate tabassur keur memperkuat pengistinbatan hukum nu menang mujtahid mutlak. Sugan ieu dalilna tabassur ngaranna. Berkahna ilmu baturnya. Eta teh sabaraha yuswana 45 tahun Imam Nawawi teh. Ilmu na geus hebat kitu. Urang 45 tahun bisa naon? Keberkahan ilmu. Kita keberkahan ilmu kan, keberkahan umur, berkahna umur. Imam Nawawi mau berkahna gitu, Imam Hanafi mau berkahna gitu. Ari urang nggak berkahna naon? Nu tak diterangkan teh supaya introspeksi diri. Pan Imam Abu Hanifah kemarin diterangkan man, zuhudna kuat, mun menang keuntungan dunia sok paranas tiris, buru-buru mujung. Ari urang mah keur paranas tiris. Cabar datang itu. Sebaliknya, aku mujtahid sok. Kudu subuh 40 tahun, kudu isya. Orang tukang HS, aku mujtahid. Teng-tengan. Percaya, tukang sar. Ti umur balik, nepi ka maot, teu pernah dahar wareg. Urang layar terus, ngaku mujtahid sok. Wanita kira-kira nah. Berkahan 54 tahun 113 kitab Imam Syafi'i nalif kitabnya. Umur 54 tahun. Orang 20 tahun can menang hiji jat. Tepati berkah umur saya. Batur mata keberkahan. Budak kene yang geus bisa cerik jam 3. Ieu mah geus kolot hes kene baca. Beda berkahna umur kan, bener. Batur bagus nepi ka inkisah, umurna kekara sabaraha tahun? 20 tahun. Kurang di aki-aki muhadoro. Kita keberkahan ilmu maka introspeksi diri. Jadi sakumaha berkahna ilmu urang. Meniru baik langsa ta eta. Aduh, keberkahan aing. Anu pang berkahna makhluk Allah sah yuswana Rasulullah sallallahu alaihi tuh jeung Rasul pang barokahna nu matak kulantaran pang berkahna makhluk Allah sakabeh makhluk lain di zaman Rasul unggul jeung para utusan Allah ge hebat Rasul pang alusna utusan Allah Rasulullah ya Kang mun dipapai pang alusna makhluk Allah jelema. Pang mulyana makhluk Allah jelema. Pang mulyana jelema nu iman. Pang mulyana nu iman waliullah. Pang mulyana waliullah ditaikeun kala derajatna nabiullah. Tina nabiullah ditaikeun derajatna saluhureunana para utusan. Ti utusan Allah ditaikeun derajatna ulul azmi. Eta leuwih mulia daripada utusan Allah nu loba. Pang mulyana ulul azmi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi pang berkahna yuswa Rasul ipang berkahna umur yuswa Rasulullah sallallahu alaihi nu kapenna ku Rasul tu kaparami kuno saja nu nampi wahyu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mau paring wahyu deui salian di Kangjeng Rasul di zaman Rasul saya Kangjeng Rasul unggul nu bisa nerima wahyu sakumaha hebatna sahabat ge moal nepi ka derajat Rasul moal mata berkahna Rasul mah bisa diukurkan kumaha maca sholawatna we ka Kangjeng Rasul khususiyatna luar biasa
Nyebut ngaran Rasul mah berkahna hebat kabina-bina. Lamun ieu lisan mengucapkan ngaran Rasul, ieu lisan mengucapkan ilmu anu di Rasul, mengucapkan naon ta'alluq jeung Rasul berkahna luar biasa. Lain nyaritakeun ilmuna hebat atuh komo nyaritakeun musyahadahna ilmu nu ti Rasul, nyaritakeun ilmu-ilmu ti Rasul. Nyaritakeun lahirna Rasul, saking mulyana lamun dicaritakeun lahirna Rasul di hiji tempat. Jalma ngariung di eta tempat. Cek Sultanul Arifin, ya. Maka berkahna teh kumaha? Dilingkung ku malaikat. Sujud kabeh malaikat. Minta hampura ka Allah keur nu boga tempat jeung nu hadir di eta tempat. Nyaritakeun maulid hungkul. Motok batur lah yang dilingkung imah, muludan uang imah. Urang mah cukup kolektif gitu. Masjid tunggu guys lah. Imah aing mah keuna teh dilingkung malaikat gitu. Batur mah gitu kan. Eta teh selawat tunggu. Lamun leuwih ti selawat, wah lu hebat ka cida deui. Eta pang berkahna. Eta sing ulama di mana geus nepi ka jadi ahli usul disebut ngaranna ge Kang berkah. Teu kudu mikiran ilmuna, nyebut ngaran lah berkah. Ngan ulah we nyarane hate mah minta tulung ka eta ulama. Pasakarat tulungan abdi. Kalona poho. Ulah kan begitu. Ngan lamun nyebut ngaran ngalap berkah mah teu naon. Itu nyebut ngaran guru aya berkahna, aya syarat guruna usul, aya berkah. Jadi keberkahan umur teh aya dina usul. Nu matak aya keterangan Kang. Saja manuku Allah taala, Syekh Abdullah bin Hijazi, idza aradallahu ayyaj'ala al-barakata fi umrihi, razaqahullahu al-iqbala fi qalbihi. Lamun Allah ngaberkahkeun umurna eta jalma, maka Allah mere rezeki hatena yang hareup ka Allah. Harinya tanya yang hareup ka Allah, taroki, lamun can usul, lamun geus usul wukuf di hadrat Allah. Lamun encan taroki ge eling ka Allah. Eta yang hareup teh. Mata hate keur eling, eta keur berkah. Maka berkah hirup jalma saukuran eling. Mata zakiran lahu teh karomah anu kahiji. Zakir lahu. Pang berkahnya sa Rasulullah. Kaberkahan Rasul, kaberkahanana yuswa Rasul. Umat nu nyebut ngaranna luar biasa keberkahan. Dina naon? Dina sholawat. Ari sholawat tentu nyebut ngaran Muhammad. Nu sholawat kang khususiatna ku ahli Allah kapagi 10 khususiatna sholawat. 10 khususiatna sholawat. Ieu teh disajakeun bahasana ge ku ulama. Roh tungtungna. Sholawatul Malikil Ghafar. Hiji digancangkeun ya. Engke dipapa hiji-hiji. Kaduana syafa'atun Nabiyil Mukhtar. Katiluna al-iktida'u bil malaikatil abror. Kaopat mukhalafatul munafikin wal kufar. Kalimat mahul khotoya wal auzar. Kagenep qada'ul hawaiji wal autor. Katujuh tanwiruz zawahiri wal asror. Kadalapan an-najatu minan nar. Kasalapan dukhulu dari qoror. Kasapuluh salamul azizil jabbar. Eta berkah maca sholat nu dibarengan ku hate cinta ka Kangjeng Rasul. Bari hatena jam'u kaal asa kitu lain maca unggul kan. Maca sholawat hatena mahabbah ka Rasul, sirna jam'u kaal tilu kade sehingga ulah mikirna aing sok sholawat geuning ieu berkahna can aya wae tagang teu laku wae. Pan cenah aya sholawat beunghar aing teu beunghar maca wungkul. Jadi naonana jam'una eueuh mahabbahna eueuh.
numatak sholawat sholatara. Jadi betul mah sholawat anu make mahabah mah beuki semangat nuturkeun ajaran Rasul. Gitu. Jamuna kade jeung mahabahna ka Rasul. Bari baca sholawat 10 khususiatna. Hiji sholawatul malikil jabar tadi. Sholawatul malikil ghafar. Jadi sholawat ya Allah, lu maca sholawat ka Rasul, Allah sholawat ka eta jalma. Tuh. Hiji sholawatna 10, Allahnya sholawatna. Nu 10 sholawatna 100 kali Allah maca sholawat ka eta jalma. 1000 kali maca sholawatna ceuk Jibril Muhammad engke tak-takna pasti sedak na lawang surga jeung anjeun. Lu maca Kangjeng Rasul punguh datang ka hareupeun sahabat. Cuk sahabat Gusti Rasul aya naon bunga-bunga teh aing panggih Jibril manghibe janungeunna umat kami mun maca sholawat sekali Allah 10 maca sholawat ka eta jalma lamun hek maca 10 100 maca 100 1000 maca 1000 pasti sedek tak jeung uing di surga geus cenah. Oh 1000. Muka dua, syafaatun Nabiyil Muhtar. Nu maca sholawat menang syafaat Kangjeng Nabi nu diselir. Dan syafaat. Ari syafaat Kangjeng Nabi, boro-boro keur maca sholawat keur kafir ge nu mahabah unggul. Keur maca sholawat kafir meureun. Ngan mahabah ka Rasul, menang syafaat Rasul menang. Ngan tasup ka surga dikurangan siksa unggul. Jadi syafaat Rasul teh aya 8 tahap. Nu 8 dibagi 3. Lil abror, lil kabair, lil kafir. Kafir menang syafaat Rasul, dikurangi siksa, dilambatkeun narima siksa. Tak jalma anu teu mawa iman paehna jadi kelong. Mun pas ngajuru. Jalma ngajuru, pan syahid nih disebutna. Di mana maut ngajuru syahid. Syahid teh mawa iman. Ari teu iman jadi kelong heula. Nu jadi kelong 100 tahun kakara maot kabarja. Mata ngariwaan heula ku di mana deui. Eta teh syafaat Rasul. Jadi dilambatkeun narima siksa. Jadi untuk gitu maut culuk kabarja. Disiksa langsung ku malaikat ya. Jadi kelong heula. Pan lumayan udah telat tulisan 100 tahun. Lumayan man ari telat ka siksa teh nikmat nih. Yang siksana dikurangan ta eta. Nu mahabbah ka Kangjeng Rasul, nu maca sholawat Kangjeng Rasul menang syafaat Kangjeng Rasul. Kajen kafir mun mahabbah ka Rasul dikurangan siksa dilambatkeun narima siksana. Lamun nu gede dosana ieu mah loba dosana menang syafaat Rasul nu mahabbah menang. Dikurangan siksana. Dosana baradag aya iman man berarti dosana baradag dileutikeun siksana. Telat siksana ditelatkeun, amal leutik digedekeun. Syafaat Rasul ada. Leutik saeutik amal tapi gede geuningan. Dosa gede dileutikeun siksana, amal leutik digedekeun. Lil kabair keur nu baradag dosana. Meunang syafaat. Lil abror wah eta mah komo harasba. Darajatana diluhurkeun, nu saeutik digedekeun, narima ganjaran dipercepat. Itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan. Siksa diperlepat. Malah dihampura akhirna. Tilu al-iktida'u bil malaikatil abror. Nuturkeun malaikat nu halus. Naon tinggal? Diguruan ke malaikat mulhim. Jalma anu sering maca sholawat, malaikat diturunkeun ku Allah keur mere ilmu jalma nu maca sholawat. Mata tukang maca sholawat mun hek salah ge beuki bener, mun bodoh beuki pinter. Apa sih beri kalau dina muludan sok kadua gitu. Nu pakir sing jadi bunga. Da memang bener berkah maca sholawat Kangjeng Rasul. Dosa leutik gede, dosa dileutikeun.
Rizki saeutik diberkahkeun, amal leutik digedekeun ganjaranna, dosa badag dihampura. Sabab syafaat Rasulullah sallallahu itu kan. Berarti lamun itu bukan dosa badag lil abroh asli. Lamun bukan dosa badag tapi iman lil kabair. Temuka iman lil kafir. Menang syafaat Rasul menang kabeh. Yang beda-beda hukum. Opat mukhalafatul munafikin wal kufar. Wilayaan munafik yang kufar artina nu maca sholawat berkahna dijaga hatena moal aya sifat munafik komo kufur. Paham kan? Al munafik aya gitu, ya munafik. Ciri-ciri nu munafik aya geus pada paham eta. Ngan lamun dina salat ciri munafik teh hese salat asar jeung salat subuh. Cekang Rasul askalus sholati alal munafikina sholatul bardah. Panghesena sholat keur nu munafik mah sholat asar jeung sholat subuh. Sholat bardah beda. Sholat asar sholat wusta. Justru pangsalasena asar. Tapi sia keur kagok. Nepi ka magrib teh sholat asar kali. Nu ngalaleukeun nu tara malire asar nu kurang perhatian kana sholat asar jeung subuh ta eta kan matak buru-buru sare bisi subuh keberangan eta ciri munafik mata karenangan ningali soleh jalma ulah ku pinterna tarangna hidung bara sujud ka ada tuh pinter ngajina cirian heula kan lamun rek perhatian kana sholat asar jeung subuh hebat nah kakara ieu ciri soleh menjadi minantu soleh jadi budak jadi salaki pamajikan lo nempok kata lar abiahna kan. Insyaallah jadi pejabat oleh dah gitu. Eta tinggalina. Tapi lain saminggu istiqomah. Dia mah saminggu perhatian salat subuh jeung salat asar bae pimitohaeun. Nah, eta mah goblok. Nipu atuh kebatur. Istiqomah kan, jadi perhatian mata disebut sholat wusta. Wusta teh mana pang istimewana sholat tinu 5. Anteng sholatna. Sebab naon istilah gawe heureuh ban. Cuacana geus diis bener. Ari sholat lohor mah harudang we Asar sholat wusta. Disebutna asar wusta teh batur. Jadi tina 5 sholat teh kudu diaplen sholat teh hiji. Sholat wusta disebutna. Beda-beda netepkeun sholat wusta anu subuh batur. Itu 100 tahun. Tak gitu kan. Satu ligan. 5 mahul khotoya wal auzar. Dosa dipupus. Ku sholawat mupus dosa. Berapa dosa? Istighfar sebisa sholawat. Asal jamu sirna hatena mahabbah karo segitu. Saya nanti dibedakan ke jamuna yang mahabana ya biasa. Sholawat mah sih dibaca malah sholawat wae. Sholawat aya 55 ngaran. Sholawat aya disunahkan di 27 tempat. Bersambung lah keburu anggeus ngajina. Eta mah. Mata sholawatnya beda-beda. Sholawat. Tuluy kan dosa dihampura. Genep qadaul hawaiji wal autor. Cita-cita tercapai kabutuh dicumpunan ku sholawat sababna. Mahabbah jeung jam'u ka Allah. Belat-belat teuing aing nalarieun maca sholawat. Matak sunah maca sholawat teh keur poho, keur nalangsa, keur keuheul, sunah maca sholawat ari keul sok maca sholawat. Aing teh keuheul ku pangajikan sholawat terus. Ieu mah kalau kok amuk-amukan atuh turun rahmat. Insyaallah mun keur keul sholawat, gempar keulna. Mun sieun leungit sieuna. Aing teh dikeun laku dagang sholawat terus. Matak aya ye qadaul hawaiji wal autor. Kabutuhna dicumpunan, lancar urusan hasil pemaksudan. Sholawat. Saking berkahna yuswa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah terus ka ayeuna keur urang umat nu pangakhirna. Tong kana ge hijib
ribu. Hiji Robi, hiji Nasri ya mah. Bari nu ngajajahkeunana teu tanggung jawab, geus lieur luang lingling, teu bisa namaan. Salawat geus nu gampang lah. Oh molengan pali Roma. Apal jin dibebeuli ulah sayang payudakan lah. Kalah kusut hirup. Salawat berkah Rasulullah sallallahu alaihi. 7 tanwirul zawahiri wal asrar. Datang nur ti Allah kana jasad jeung kana rohani. Naon cing? Jadi tukang amal soleh bari tukang selawat. Anggo selawat teh kana laguna mungkul ingetna teh. Usulna kade jam'u na ka Allah, mahabbahna ka Kangjeng ulah dipoget. Ari mahabbah teh kudu wawu meureun. Tara resepkeun teh wawu kan? Tak kudu apal sifat-sifatan Rasul, sing apa? Sifatan Rasul teh kumaha? Dibaca kurang. Baca berjanji di dinya aya ban. Luman fil kaunihamu fika ya bahil jabini walahum fika ghuramun wastiyakun wahaninu. Baca. Amun teh nyaho artina logatan ka ajeuna. Ieu mah berjanji dibaca artina teu apal. Jadi teu namahan-mahabbah ka Rasul. 8 an-najatu minan nar. Salamat tina neraka. Baca sholawat. 8 dukhulu dari qaror. Asup ka surgana Allah. Surga ka bagi 2. Surga ma'arif, surga mahorib. Surga ma'arif, surga di dunia. Hate ma'rifat ka Allah. Jalma nu hatena ma'rifat ka Allah, hakikatna geus di surgana Allah. Salat bari ma'rifat, sedekah bari ma'rifat. Ma'rifatullah hakikatna klise. Surga mahorib. Mahorib teh anu terlintas dina pikiran, surga diterangkeun ku ulama. Tina sabab naon ngamanaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi surga teh kieu-kieu sok aya dina pikiran surga. Matak aya keterangan di sejenna, ieu teh lain kabeh 10 teh kan. Aya keneh panglobana widadari na engke lalaki di surga, panglobana maca sholawatna. Dan kade ibu-ibu tah maca sholawat wae sia teh. Widadari kita mah yang loba hayang mulia gitu di akhirat mah di surga mah lain tempat jadi hate bu salaki jeung widadari ge atoh kos boga anak dikawin kudu bungar dikawin kudu soleh atoh tak lokos di dunia paur ku batur di akhirat mah atoh boga salaki payu ka widadari loba atuh mun langsa mah lain ke surga atuh kan langsa di surga mah langsa. Jadi surga mangke kumaha hirupna jalma, bergaul mah kumaha makom. Entah kalamun teu samakom, kajeun teuing salaki pawajikan moal bareng di surga. Anak jeung budak moal bareng. Ayeuna budak jadi jenderal, bapana sok ulin ka ditu. Ka panglima tar cicing we di imah. Tukang macul bapana. Jadi di urang geus dia geus di kelompok-kelompok, budak jeung bau, kolot jeung sok aya kolot nyampur budak ulin. Aki-aki nyampur budak kelas umur 3 tahun jang urang ulin lain rek ngasuh tahu kan jadi di surga ge sekelompok-kelompok makomna makom muqarrabin jang muqarrabin makom muhadarah jang muhadarah makomna matak berusaha anak pamajikan urang dulu urang sina nuturkeun urang ngarangke bareng nepi ka surgana Allah ulah bareng di dunia hungkul nepi ke akhirat kalau surga Allah bareng hartina sama kom. Itu wah ya mau ke surga ngan teu papangi. Budak urang ya anak urang luhur. Gitu. Sebab budak kan misahkeun tina perjalanan kolot, matak budak engke anu moal papangi jeung kolot di akhirat. Oh mau di surga jeung ka neraka moal papangi pisan. Nu ka surga ge anu teu pangi kan. Sabab naon? Sabab beda makomna di surga. Aya di mawatin lokasi aya. Surga mahorib teh eta surga anu engke di akhirat itu. Surga ma'rif di dunia ma'rifat ka Allah. Matak hate anu ma'rifat hakikatna geus aya catatan ti Allah bahwa anjeun ka surgana Allah, surga mahorib. Matak bodoh-bodoh ge ma'rifat. Kan penting bisa baca kitab tapi hate ma'rifat. Nu bisa ngomong. Amalna saeutik ma'rifat tapi matak dina hikam dijelaskeun
lamun amal anjeun kan bari makrifat ka Allah sanajan saeutik entang di pikiran peda saeutik makrifat bisa ngedikeun amal anjeun. Cek ahli tasawuf, amal yang kecil bisa banyak yang jadi besar karena dibesarkan oleh niat. Saeutik amalna ngan makrifat muqarrabin 2 rakaat ge maka tepi 1000 tahun kudu maju. Ulah apa? Ulah ukur ningali jalma teh kulhu. Guru aing maca kulhu. Aing mah waqiah. Ulah ngarasa hebat urang. Siapa kulhu batur dina maqam muqarrabin. Tadi Imam Hanafi di mana sholat 30 tahun unggal rakaat tamat Quran besok. Saya pun mikirna, karena apa hakikat teh saya mikir. Kumaha sih? Kulhu nu dibacana ngan maqam muqarrabin dina kulhuna. Apa? Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Nafkah nu dipake mau ngahaji jeung umroh, adi haji jeung umroh naon? Ujung-ujungna ngaji makrifat jeung tajalli ka Allah. Mengahaji panggadana rukun sabada ihram matak teh meunang mieulaan wukuf. Matak disebut tartib. Tartib teh ulah mieulaan wukuf saenggeus niat ihram. Jadi ujung-ujungna wukuf naon? Tajalli musyahadah ka Allah. Ladang umroh jeung haji, lamun mengaji jeung umroh biayana ku Allah ditikal 1 juta tikal. Saur Rasul wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Allah ngaganti 1 juta tikal karena biaya haji jeung umroh. Lain haji jeung umroh ku salat kumaha? Ingat kan, mun amal soleh urang make biaya dina nalika amal soleh urang tajalli jeung usul ka Allah. Nepi ka maqam musyahadah ditikal 1 juta tikal. Lamun maca kulhu dina maqam muqarrabin, dina maqam arifin dihitung 1 juta kali kulhu. Ari kulhu Allahu ahad sabaraha huruf? Sabaraha? Sisok hitung. Kuring mah ngitung dari tulanya bisa tanya mun ditanya. 47 huruf benar. Cok hitung, engke geus ka bumi hitung bisa 47 huruf. Kalikan 1 juta, 47 juta huruf Al-Qur'an. Ari Al-Qur'an sabaraha juta? Tanya deui wae. 10 juta 27.000 huruf. Untuk percaya itu engke. 10 juta 27.000 huruf. Berarti tadi sabaraha? 47 ulah loba teh 4 kali tamat Qur'an. Mata lamun Imam Hanafi sabalik teh teu aneh, leutik kitu. Makom wasilin minimal. Mun arifin mah 4 kali tamat Quran maca kulhu sabalik. Maka kula jagoan guru aing kulhu. Kulhu ge arifin betul mah kan 4 kali tamat Quran gitu. Kurang maca waki apa belit-belit mah. Ke Allah bisa sahebat tatan kulhu batur nu anti makom arifin. Eta berkah umur kan. Kulhu dianggap 4 kali khotam sanggup ngarakaat kulhu. Sanggup. Nutu sanggup mah usulna. Geus mah. Tah mah tak kudu neangan ilmu makrifat taroki jeung suluk sehingga usul. Amal saeutik gede dianggapna berkah luar biasa. Tah eta berkah hirup teh. Kapaham aya namanya? Nya geus kapaham anggeus ngaji mah. Muga-muga diberkahkeun ku Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qad wajada wal ali wal ashabi man qad wajada
mugi tetap salamina rahmat sinarang salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina ka Nabi Muhammad sareng kulawargina sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal balwa wa sallimna minal afati wal balwa mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya tina pancabaya sinarang cocoba tina pancabaya sinarang cocoba Allahumma sholli wa sallim. Sami. Hey,